Nyion goreng boke alias bala-bala jengkol ya teh besti. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Rarasaan teh pe teh hayang nyion bala-bala jengkol alias boke geninganan. Tapi na ieu bontot teh mung ditinggalkeun besti yang geus we ngasuh heula. Ulina kieu we di luar dalam di jero masuk ngaganggu bapana keur sare. Dahar mah tadi enggeus dak keur lohor nya ayeuna peuri beuteung deui hayang nyemil geninganan. Boga niat hayang nyion goreng boke emang na oge. Da kieu da sok hayang barang gayem wae geuning ai sore teh. Tah ayeuna mah mung si bontot anteng nih. Rek lanjut we nyen boke tapi ketang kedeung rek sasapu heula rek peperen heula meh jongjon da geus burit ieu teh besti da nyen bala-bala jengkol mah tadi teh da geus diseuktrikan eta nama jengkol nama geus ngadonan ti lohor mula tibang kari ngagorengkeun doang ieu teh besti di luar teh meuni paguluwut barala teh kotan paburisa bada maklum boga toddler boga anak lagi meuni kot ararakti pisan masyaallah tabarakallah we pokona mah saroleh lah heuh da rek ngeluh ka saha pan ngeluh ka bapana ge cenah anak-anak maneh anu eta na komo deui nguruh ka batur meureun hayang muas-muas meureun mantakan gende kumaha we sabisa urang anu penting mah urang bisa ngajaga kawarasan teu baby blues ieu teh sasapu anu kabaraha kali meureun besti aya katilu anu kaopat mah teu nyaho lah pokona sapoe oga aya meureun 5 kali mah sasapu disadiaan tong sampah da bener-bener anak urang malah ditalapungan atuh rarusakan pan hoream teuing nyadiaanana ge singkat carita ayeuna teh geus beres nya besti tuh tinggal kali ngagoreng we bumbuna mah geus aya we bae pucet oge barodas anu penting mah ngeunah ninganan mimitina mah kieu we ditambulan ku saos ninganan lila-lila teu betah geuningan hayang disanguan hambe seubeuh pan kamu tuh nama jadi dahar we geuningan burit teh baelah geus dahar we tualah engke supaya peuting teh teu kudu dahar deui ninganan geus heula nya sakitu besti dah.